jelema ngomong ceknya na doana kula ieu naon duh asana kula ieu ditangkap ku polisi kasus naon tuh lah ulah yang nyawa kasus ambalayah kasus aing mah loba jasa tapi anu paling nyeri aing terzolimi kunaon aing pajar menggagahi anak Ki Zaid padahal mah harita aing ngan ngarendeng doang boro-boro aing menggagahinya udah ikeun nyonte ebrak aing ku ari dikasuskeun bahwa aing teh cenah bapakna ngazinahan anakna tuh ku ari geus aya di polsek dah aing geus kieu mah nasib tiba lagi mencak kolot ulah sok deuk dilincar sok diduduh maling buat bisa anda kolot dah sok deuk dilincar diduduh maling sia kuari malain batu ribet bae meureun urang dikitu-kitu bae ku urang baheula mah rapi tah kolot eta budak ulah sok didieukeun di meja wah hutang ge kuari lantaran tengah jeding ka omongan kolot ngah hutang wah meh boga hutang di meja kolot bisa ada eta ya Allah sok deuk di meja budak tadi duduk-dudukeun meja gede hutang ke aju kolotna teu mireng pan antepkeun bajeng pangais-pangais na di dinya watuh horenganan hutang ka hulu-hulu Masya Allah tak kolot bae hebat eta ulah sok deuk dilincar mantak diduduh maling ulah sok deuk di meja gede hutang ulah sok ngaremeh mantak pakir eta kolot Masya Allah baheula mah kolot asal urang ngaremeh bicarekan ngaremeh tah sia susah yang ke bisaan kolot urang embung pan susah teh jadi cokotan tah urut abah ge cokotan ku sia tungtung mah pan kolot urang ngaremeh ongko nitahan ulah ongko ka urang dibersihan aja lamun dah terepok terapi jasa piring teh telesang sia tesangkeun tah sia sok aing balayah gitu moal menang nu geulis sia kan geus eta lamun sia menang nu geulis tah rapihan tah piring tah mun bisa mau ulah hiji-hiji acan aju caian uyup ku sia geulis sia meunang maksud kolot mah meureunna dan atuh teu kudu ngumbah deui bae gitu tapi bener eta asal anu rambetek beda harna rambetek tilok menang nu geulis tilok sok cirikeun geura ge asal anu daharna rapi pamajikanna geulis mah mantap kita urang mulai ti kuari mun dahar nu rapi urut batur ge mun teu rapi cokot keterlaluan tuh lah cak anu dizolim teh meureunnan caki Umar aing mah geus takdir Allah be ieu mah kos kieu caki Zaid anu nuduh kaki Umar bahwa Ki Umar teh ngazinahan anakna takdir lain takdir ieu mah kos kieu mah pagawean sia murtad emang keluar tina takdir kabeh takdir kabeh Ki Umar mah geus deres nah meureun mah takdir ti Allah bae meureun aing mah kos kieu diduduh geus lah aing mah dek nyadar bae geus ke kumaha di polisi bengke kadenge ta ku kisah takdir lain takdir tah mah pagawean hulu sia murtad teh kos kieu ye ulah sih hade kos kieu lah meureunna aing sakieu ayana emang kunaon gitu aing dagang endog aju dagang endog terus nanjak jalan panjarore kuari atuh ngagibeg sepeda aing ngagebeg ngaguling pepes kabeh beak yang modal-modalna geus nasib aing meureun kos kieu mah sadar pantah bagus atuh tukang endog tah geus nasib aing meureun kos kieu geus aing mah sadar nasib lain nasib tah mah siana bela lawara murtad eta sing ada urang ngasok ngomong gitu kan nasib itu teh lain nasib lalawara lamun kieu ulah mamawa nasib hei nasib mah memang bener nasib tapi dia lalawara tapi nasib ieu tapi kieu mah tah lain nasib segala sia mah lalawara tah eta teh nganapikeun nasib berarti murtad beda saeutik teh ngagiclek tah beda saeutik mah ngagiclek mun kieu mah sia de
Duh lain malah dagang endog acak-acakan. Meureun teu peupeus ka pabe, angkorak goblok ieu, pamimpin ieu. Rek ngaberesan jalan tolol jasa aja kana. Tuh tungtung nama ka pamimpin bae, Pak. Maksudnya pamimpin lurah, camat, bupati apa gubernur. Pabe. Teh jelema keur marah mah kitu, Bang. Gara-gara endog peupeus pabe kunya disarekan. Negara kos pamimpinan cakna ieu. Goblok jasa, tolol jasa. Tapi lah nyadar nasib ya Allah merenanan lah dog beak modal beak sepeda potong deh guys nasib ya Allah bagus apa jelema bagus sok ngaji mingguan meureun sanajan di tanggal pun tanggal asem ge inget tidak kada sih nasib meureun ti Allah geus kieu lah geus sadar we balik nya dipanggul sepeda geus dipotong pan gara-gara jalan tadi beresan pan ku pamimpina nah balik deh siang ngacaprak nasib segala nyarekanan pemerintah segala tambah lain nasib tambah lalawara sia bego murtad lain nasib data emang aya nu kaluar ti nasib mun kieu mah bener lain nasib nama nasib tapi sia lalawara henteu teh mah bener tah nasibna memang nasib aing nyadar tapi kan sia lalawara henteu teh mah teu murtad dalamun saking lain nasib tama lalawara sia eta geus murtad sing ada teh sia ada saeuting ngagiclek masyaallah nganapikeun nasib nganapikeun takdir Gusti Allah sia kurang mah zaid ngalamun bae nah sakana teh hirup geus eueuh harepan aing ambek euy deuleu Lampung lega Lampung Medan lega sia sempit amat hirup ente lah yang geus harapan hirup emang